Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa al-ayah wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina jalma amanu wa la yahillu teu halal lakum karajen kabeh non antari suyet mawaris karajen kabeh anisa kapirang-pirang awewe edata hunan karahan karahan maksa bil fatulah kurhan karan mukrihin terus dipaksa kabeh kanu fil jahiliyah yarithuna nisa akribaihim zaman jahiliyah mah baheula memeh datang Islam awewe teh bisa diwariskeun pamajikan teh jadi awewe teh lebih deket kana amat iya jadi nya lebih deket kana amat teh kana budak kuliah walaupun eta awewe bisa diwariskeun siga banda ya jadi wariskeun fa insya tasawwaju habila sidakin mun hayang tinggal dipenta tinggal nanggareun teh mun paeh dijak kawin eta dikawin tanpa mas kawin baheula mah kitu mah datang Islam dari mas kawin atau dikawinkeun satu akal gitu nya dikawinkeun oh ieu teh ieu ya pamajikan balikan saya ayeuna teh tawar-tawarkeun kana teh sok tah baekeun mas kawinna mah dewek da bahwa ditahan pikeun kudu ditebus gitu nya. Nah, pokoknya zaman baheula mah seperti kitu. Leuwih deukeut kana banda ka pamajikan lah kitu lah siga banda. Dina pada bisa diwariskeun ieukeun dikawin tanpa ieu lamun urut-urut teh. Boga misalnya adi paeh bawa pamajikan nagara geus cokot ibu kami itu jadi terpararuh lah zaman jahiliyah mah anggaranna di jahiliyah zaman itu nah datang Islam dicara terkaci gitu wala ta'khudunna litadhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi bahiyatin mubayyinah wala ta'khudhu ay wala ta'khudhuhunna jeung ulah yen gaharajan kabeh hunna ka ieu azwaj ka pamajikan etam nau azwajakum an nikahi ghairukum tegasna ulah nyarap aranjeun kabeh ka pamajikan aranjeun kabeh tina kawinan kasalian aranjeun kabeh maksudna di paraban hanteu nya dina pakahan hanteu dieta tapi di pagat hanteu ngahaja abeh teu kawin ka bantu nya ulah seperti itu wala ta'budu ditahan wala robbata lakum fihinna geus teu hayang ka pamajikan eta teh di paraban hanteu di dekeman henteu nya tapi di talak hanteu kitu nya ambeh henteu kawin kanu sejen ngahaja judulna diron geun kajen ambeh sangsara kitu nya usum zaman jahiliyah mah teh ayeuna geus sok aya kitu nya
Nah itu zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah zaman gila-gila. Ulah lamun geus teu seneng geus teu ieu geus itu nya aya kahandapna nya. Kahandapna lamun teu seneng oge mun bisa sabar mah terus paraban terus sing hade itu buah mah kaditu tapi aluseun kitu nya. Aya mah geus teu seneng di paraban hanteu di lekeman hanteu di talak hanteu ambeh teu bisa katos saja. Nah itu tuh mana ditadhabu supaya leungit supaya ngalengitkeun araneun kabeh bibadi mah kana sebagian perkara teh itu anu ngadatangkeun araneun kabeh maka ieu awewe nyata tina mas kawin illa ayatina bi bahasyatin mubayyinah kecuali dikitukeun kecuali lamun pamajikan eta zina tawan nusus lain nusus mah beunang teu dolak lamun teu di napakahan oge pasti da napakahan pamala mun zina jeung batur kanyahoan aya saksi zina mah opatan lalakinya kudu katempo nya kudu katempo keur ngasupkeun eta nya malah aya na mereka oh ya mungkin bisa pakai CCTV gitu radio anak kayak mana ya kayak nama zaman CCTV gitu ya cigawe dalam zina wewena ada zina teh fahisyatin mubayyinah itu kudu jelas aya saksi aya ngasakur tuduhan we mah teu bisa kakara lamun kitu sok sina samsara boga pamajikan zina wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiru jeung marangan ashiru teh marangan hirup banyak bahasa ieu teh bahasa nu pasaran lah nanti bahasa nu pasaran lah asyiruhuna gaul bahasa Sunda ngeunah ya gambaran itu jadi marangan hirup gaul atau gitu kan aranjeun kabeh ngarti artinya barunya pertama perlakukeun artinya memperlakukeun aranjeun kabeh hunaka pamajikan aranjeun kabeh bil ma'ruf kalam alus bil ijma sing hade ka pamajikan jeung urang mah fil qauli dina ucapan sing nafakoti dina nafakah sing hade nya wal mabiti pentinganana sing hade kalau sing hade begitu ka pamajikan teh dina sarua rupa omongan ka bener nu kira-kira pialuseun teh nya mangatahan bener nafakah sing bener ulah padu kaparaban bae nafakah nu alus jeung fa'in karih tumuhunna hasbil kumalamun arajeun geus teu seneng ka pamajikan ulah geus seperti aya nu siga kitu ngaca heula urang siga kumaha kan da saruanya pamajikan tadi nana mangora beuki kolot urang oge sarua
Kasep bae. Ulah asa kasep. Sanggora bae. Ya itu sok gitu nya teh. Jadi pamajikan daya nama siga kitu. Nya ngacai kitu urang siga kumaha ayeuna. Morokankeun ulah kasep bae. Ieu mana teu seneng da pamajikan pasbiru siksa. Ya fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Fa'asa an takrahu wa itunya an takrahu anjeun teu salah hiji perkara wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Allah ngajadikeun kahadean anu loba ti eta perkara teu bikasna. Cantang tuh sok lamun ayeuna boga pamajikan sekolah geus nini ayeuna siga kitu tajong we kawiran di kacawene oge parantina ge biasana lolombana datang ka ayeuna sok eta teh hancur hirupna teh bener teu tempo sok ka mana-mana bener ya ya tempo. Jadi boro-boro beki halus, beki liur kata kali itu nanti. Jeung bukti lolobana saperti kitu. Jadi lamun geus teu seneng wayahna sing sabar. Bahwa Allah ngajadikeun perkara anu loba kahadean dina eta perkara anu di pamajikan teu geus teu dipikaskeun teh. Kalusan loba kali yang muhulul teh la'alahu yaj'alu fihi dzalika bi ayarzuqukum minhu nawaladan surat apa kali dipertahankeun pamajikan eta sosana jeung geus siga kitu ge kali tuna barijil budak soleh di dinya kitu nya ade mimitina mangaca heula lah kitu nya mimitina mangaca heula lamun boga pikiran ale aing geus siga kieu geus kolot meujeunna ganti kudu anyar eta tah ngaca heula teh ngaca heula aya urang siga kumaha ulah asa siga baheula bae beda ambeh teu marima ngan lamun misalna gitu ieu mah geus teu seneng ka pamrih sing sabar itu buama Allah ngajadikeun pirang-pirang kahadean teh jadi bibit hade itu didinya bibit hade da diganti kuno anyar teh cantang tu bener ya jeung lolobana mah lamun diganti kuno anyar budak kasanana eta teh sok kalah katu bener biasa nama itu dan ngaruksak kahirupan teh kitu biasa nama sama di ojok-ojok kucuring biasa nama jeung biasa lamun misalkan nu ieu na jeujeuh kene halus kene ge nu kadua nana teh sok leuwih goreng nu kahiji gitu nya biasa leuwih goreng nu kahiji loba ieu teh termasuk walaupun ditarupan leuwih goreng ku sabab di ojok-ojok kujurik sok halus padahal ditarupan ge leuwih goreng jadi ulah katipu kan ya ulah kayak gitu ada teh alunya bi ieu kan teh lolobana ningali nu kajadian ruksak kahirupan nu kitu teh sadaqallah. Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya